Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing mitra sadaya tepangkeun abdi Taskia Ananda Subardi. Bandung, kota anu loba ciri khasna, terutama dina bidang kesenian jeung kabudayaan. Gedung Yayasan Pusat Kesenian merupakan salah sahiji gedung kesenian anu aya di Jalan Naripan Braga, Kota Bandung. Gedung ieu didirikan ku pangusaha asal Walanda tina tahun 1830. Lengkapna tina unsur sejarah jeung kondisi bangunan di zaman ayeuna bakal dijelaskan ku rerencangan abdi Zaskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Zaskia Tafana, abdi bade ngajelaskeun sajarah tentang Yayasan Pusat Kebudayaan. Jadi wangunan ieu dipikawana jang tempat ngariungna para seniman dan budayawan. Supartos Barli Susasmita Wanita Bing Slamet jeung Abah Sunaria. Jadi pas tahun 1830 aya hiji pengusaha asal Walanda ngadirikeun Yayasan Pusat Kebudayaan. Nah, Yayasan Pusat Kebudayaan ieu teh fungsina jang jadi tempat hiburan bagi para masyarakat pribumi. Nah, Yayasan Pusat Kebudayaan ieu teh terletak di Jalan Naripan Braga, Kota Bandung. Sanggeus Walanda inggih di Indonesia, wangunan ieu teh dialihkeun ka Kementerian Jero Negeri. Namun, pas tahun 2015, kusabab biaya operasionalna tidak memadai, akhirna wangunan ieu teh dialihkeun deui ka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sareng diganti ngaranna jadi Pusat Perkembangan Kebudayaan. Jadi sanes PKD. Bangunan ieu teh masih rame, dijadikeun tempat latihan kelompok-kelompok seni. Sakitu wae ti simkuring, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring balikeun deui ka studio. Rupina sakitu wae anu tiasa didugikeun ti simkuring jeung rerencangan. Abdi Taskia pamit undur diri. Wilujeng tepang deui, hatur nuhun.